أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين وخاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala maparing wahyu kakang jeung Nabi Daud alaihi salam. Cek Gusti Allah dina kitab Zabur, tuh urang kirinya jadi dina kitab Zabur cenah aya kieu bacaanana. Innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin yunaji fiha rabbah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berakal dan bijaksana, mereka tidak akan mengosongkan dalam hidupnya atas 4 waktu. Ketika orang kabehan ya, ieu urang bela. Ketika orang disebut jelema nu boga akal, bari boga kebijaksanaan hate, kuduna dina hirup urang ieu kudu disiapkeun, kudu dipersiapkeun 4 waktu. Ulah bea kabeh dipake nyiar duit, ulah bea kabeh dipake ku urang naon ngaranna teu pararugu. Kudu disiapkeun 4 waktu, 4 jam pikeun urang masing-masing. Tah ieu dina kitab Zabur. Manana 4 waktu teh saatin yunaji fiha rabbah, sejam pikeun urang munajat, ngadeuheus, ngadengkeutkeun diri, taqarrub, muraqabah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Di antarana munajat ka Allah teh kumaha? Bizikrihi, dengan cara berzikir ka Allah selama 1 jam. Zikir ka Allah sejam. Urang mah aya kuat zikir sejam, ai atakoh batur, ai awak sorangan zikir nu ikhlas teu kuat. Kan teu balik eta urang mun kitu. Urang ngariung ya di mah batur nu kamaotan dipimpin ku Pamil Husni sejam kuat urang. Hello di mah sorangan mah teu kuat. Eta kan pahili jeung batur kuat. Heeh, kuduna mah di imah sanajan bari eueuh papais jeung jauh Ambon. Itu mah hello Ambon, hello papais. Dari cungkrang-cingkrang teh urang. Masya Allah nya geus kitu urang, ieu kan nyaritakeun urang. Geus mah urang sejam ngariung, kadang-kadang sejam setengah nya nu tahlil. Tapi eta kararuat jasa zikirna. Kunaon jeung awak sorangan di imah teu sanggup. Tengah peuting pareman lampu trek munajat ka Allah. Pisahkeun kamar urang sanajan ukuran 1 meter kali 1 meter jeung urang liuk doang. Ngan ulah bari peuleun lilin. Zikir illallah, illallah, illallah. Lain jumlahna illallah mah komar nu penting sejamna belajar diukna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengah penting urang. Ngeunaheun lamun geus dibiasakeun mah, teu ngeunaheun ge lamun encan biasa. Berat. Geus supaya engkena ngeunaheun tikiwari ngomong ke pamajikan, sayang penting sadiakeun papais jeung jauh Ambon, kakak neuk zikir pas ngariung. Sugan kuat aya bari ngaharongan papais mah. Tah kitu nya waktu nu sejam eta pertama silahkan pakai zikir selama 1 jam. Nomor kedua cenah zikir selain daripada zikir naon atuh? Watilawati kalami. Dek maca Quran bae sejam berarti sajuzeun tah. Maca urang Quran
lah kula macana moal zikir la ilaha illallah nu eta mah ibarat maca Quran supaya teu karatna teu tunduh. Aing maca Quran mah kan memang teu hafal, jadi mata teh fokus. Geus maca Quran teh mangga tinggal nendenan kopi bae 2 cuntang mah geus teu kuat. Urang makan ayam kuat ngaji sejam 2 jam ketika dititah ngajikeun dinu maot karena kuat. Sia ngaji mah penting ya. Wah, geus bae gantian beubeung. Padahal nya kan patos ngaji tadi. Geus 20 geus ngaji. Ieu mah 3 jam geus bae kajian teh. Masya Allah. Lantaran aya berkatan. Kuat maca Quran ketika di nu kamautan ngajikeun. Ih, giliran betah ngaji sorangan, Masya Allah. Eta dibaca maca Yasin menang sabalik geus kucawas-kucawas sanggeureun bae. Geus kan urang macan bisa. Geus mudah-mudahan urang tah bagi waktu urang tiap pikeun urang munajat ka Allah di tengah peuting, pikeun ngadoa ka Allah, menta ka Allah. Jadi ku jalan hiji urang zikir ka Allah Subhanahu wa taala, atawa urang maca Quran, atawa urang maca sholawat. Sholawat mana tadi sholawat munjiat. Sholawat dicipta di alam dunia teh cek hiji keterangan jumlahna 4.000 sholawat kabehna. Aya 4.000 sholawat ieu para dulur para jamaah. Tapi cek hiji keterangan di total sholawat nu aya di alam dunia teh aya 12.000 sholawat macamna. Gitu. Eta geus urang nu mana bae sholawat. Ngeun kula nyarankeun tah sholawat teh terutama nu kurang dibaca tadi ngaranna sholawat munjiat. Eta mah lamun cek bahasa ieu mah ku para ahli hukama, ku para inohong daripada gegeduk ulama sufi. Sholawat munjiat mah geus terkenal paling masyhur sholawat munjiat teh. Ulama teu berani ngabongkar sholawat munjiat, apalagi diceritakeun ka masyarakat awam kos urang lantaran rahasiana terlalu jero. Itu bisa jelema teh muka syabah, bisa terbuka putuh-putuh Allah kulantaran ngadawam sholawat munjiat. Jadi begitu dahsyat. Sholawat munjiat mah cukup 1000, kecepatan anak lebih cepat daripada kalbarkil khatib dibanding jeung samberan guludu kecepatan dina ijabahna. Tuh sholawat munjiat ai sholawat Maryam mah 4.444. Menurut calon lurah teh mah yang menang make nariah kudu tamat sakali diuna 4.444 munaria. Mun munjiat mah cukup 1000 jebol ngeun sahanun macana. Ieu mah menang hayang keluar duit mumang pamacakeun sholawatna. Beunah ame tah urang bae ge. Nya nu cikeneh maca paling menang sabaraha eta geus haluap teh ge nya. Gitu. Makanya biasakan baca sholawat munjiat ka para jamaah, diijazahkeun taku kula kasadayana nu hadir penting ya baca manto salat minimal 11 kali dibaca eta sholawat eta luar biasa. Ngeun eta lamun dihadir bihi beda mun bihi mah ka Kangjeng Nabi, mun biha kana sholawat kitu babaringna. Geus mah panjang teh. Seterusna nomor pertama balik deui, jam yang pertama dipakai untuk bermunajat kepada Allah dengan cara berzikir, membaca Quran atau membaca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kaduana wasa'atin yuhasibu fiha nafsah. Kemudian bagi deui jam keduana untuk ngahisab, introspeksi terhadap dirina masing-masing. Dihisab awak urang ku urang. Kumaha carana? Bi ayyaktuba a'malahu wa harakatihi lailan wa naharon fil kagidi summa yanzuru fi akhirin nahar wa fi akhiril lail fayashkuru aw yastaghfiru. Carana kieu cenah
para jamaah bapak ibu sadayana isuk-isuk urang sadia buku atau kertas nya nu disarankeun maya dina kitab ieu eta si buku memori teh ku urang ngalengkah ka mana bae ge babawa ti isuk keneh tah ti hudang sare urang geus nyekel buku tulis ku urang hudang sare teh naon bae perbuatan urang hudang sarena maca doa tah henteu mun maca tulis mun teu maca kapohoan tulis kapohoan teu maca doa ke ka urang saeutik urang nyeuleuh naon manggih naon ngalakukeun naon dicatet kabeh cenah kitu nu gorengna nu bagusna dicatet nu beureum atuh meureun buku jeung nyatet nu goreng nu hejo atuh meureun nu bagus ke di mana datang bedung magrib ku urang cenah buka beuh ieu buku aing nu beureum jeung nu hejo eusina lobaan beureum nya poe tadi andai kata berbuat gorengna sapoe eta 100 berbuat kehadian aya 4 tah kitu carana urang dicatet teh dicatet engke di mana-mana datang tengah peuting catatan masih terus dicatat kurang pada maghrib datang kaisa terus di mana-mana datang karena akhir malam yakni waktu kurang sholat tahajud dibuka deui waktu sahur jam 3 digeuleuh ku urang ya Allah abdi sabeberang tadi lobaan keneh amal goreng tibatan amal bagus didinya payas tagfiru mentaham kurang tapi lamun ternyata catatan poe tadi lebih banyak kebaikanana daripada kejelekanana payas kuru maka bersyukur alhamdulillah ya Allah semoga hari esok lebih baik daripada hari sekarang hari tadi ya giliran ke rezeki ya Allah semoga rezeki besok lebih banyak dari hari tadi gitu beberapa betik rezeki deui nu dia ngomongna urang amal kahadean urang mudah-mudahan makin hari makin terus urang bertambah kahadeanana amin ya rabbal alamin karena henteu aya waziyadatan fi rizqi mah aya ge waziyadatan fil ilmi air rezeki mah teu kudu hayang bertambah nu penting mah barok wa barokatan fir rizki moal bisa rezeki ditambah-tambah moal bisa mesti taker di zaman urang keur waktu diindung mah urang keneh umur 4 bulan rezekina sakitu saumur hirup urang moal bisa intinya rezeki mah nu penting nama berkah tina rezeki ketika berkah ngaranna ziyadah bertambah rezekina tambah berkah maksudna gitu lain tambah loba tapi tambah berkah tambah loba kahadean tina rezeki berikutna wasa'atin yamshi fi ila ikhwani alladhi yukhbirunahu bi uyubi minha nomor katilu pisahkeun 1 jam untuk urang bersilaturahmi ka papada ka jelema lur anaon kula hayang nyaho nyaho awak kula menurut maneh ya awak kula kumaha ye diri kula gorengna oh siapa kieu oh kitu nyamun batur nuhunnya tos dipangbongkarankeun gorengna awak kula tuh silaturahmi lah ka jelema nu paham tentang eta menta dipangbongkarankeun ka gorengan urang ieu urang ge kieu ade diajarkeun dina bab syariat ge kudu silaturahmi ka imah dulur urang ka imah baraya urang ka imah tetangga urang man punten mamang menilai kula ieu kos kumaha mang aing maneh si cepatur cenah sok kieu ini goreng dalan sok kieu oh mohon mang hatur nuhun mang informasina insyaallah satosna ieu kula rek dirubah mang tuh ki kurang mesti dirubah ceritana ieu bulan tahun datang deui ka dinya mang baheula mamang kula menurut mamang kumaha awak kula geus teu kadenge si nu kituna mah tuh ngan aya keneh cenah ieu bangka ketik deui oh mohon mang insyaallah eta kula rek dirubah urang mah lain mang kula kumaha kieu weh mamang nu bagus nama
urang mah hayangna nu bagusna kuduna mah nu gorengna mental dipangkorekkeun. Itu para dulur, penting eta ngaranna introspeksi, termasuk tadi muhasabah teh. Lobaan mana kurang kagorengan jeung kahajian. Mending jam kaopatna pisahkeun pikeun urang yukhalli baina nafsihi wa bainal ladzati hal halali. Pisahkeun hiji waktu pikeun urang meninggalkan diri di antara diri urang jeung kangeunahan tina diri urang. Maksudna urang biasana di jam tengah beuting teh sok sare biasakeun hudang waktuna ngeunahna awak hees dipake hudang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Batur mah kok pengorok urang hudang jam 2 atau jam 3, jam 2 datang ka subuh, jam 3 datang ka subuh, begadang menghadap Allah. Etalah saatna urang berhubungan ka Allah teh jalur langsung bari bebas hambatan eta. Lantaran masyarakat keur sarare, jelema keur sarare urang berkoneksi ka Allah, maka lebih cepat sampaina ka Allah Subhanahu. Wali nu diangkat wali kabeh diangkatna ti penting, diangkatna waktu sepertiga malam. Moal aya wali diangkat ti beurang malaya. Kabeh ge wali mah diangkatna ku Allah jadi wali tengah penting lewat di atas jam 12. Ulah aya wali diangkat tos dor. Wali nanti wali murid teh meureun, wali kelas. Nah, jadi kabeh ge nu diangkat jadi wali teh tengah penting. Jadi kan ditanya malaikat, coba siaran hamba aing nu penting ieu hararudang tahajud, pilih dan diangkat jadi wali. Masya Allah, luar biasanya. Geus mun urang hayang diangkat jadi kekasih Allah, urang kudu daek hudang tengah penting. Weh, cepat ambil nu kitu mah kula eta pagaweana bal penting. Hudang tengah penting mana naon? Arende cara hudang tengah penting tadi bener kabowan. Biasakeun ta urang. Ka urang teh maksudna ka kula ya, ieu keur nyari kanan awak kula supaya dibiasakeun tah. Ai penting teh hararudang sejam we cenah urang teh dipake ibadah ninggalkeun kangeunahan awak. Kan ngeunaheun awak jam 1 teh naon? Sare, tapi kurang dipaksa dipake ibadah. Masya Allah. Jadi 24 jam teh hiji jam untuk bermunajat ke Allah, 2 dipake pikeun ngahisab diri ke Allah, 3 pikeun urang silaturahmi minta dibongkarkeun kagorengan urang kabatur supaya urang pikeun dirubah jadi benar. Nomor 4 pikeun urang ngaleungitkeun kasenangan awak di saat awak waktuna leuwih kangeunahan istirahat urang dipake ibadah sejam we cenah kitu. Ka insyaallah lamun urang bisa tos kitu urang bakal digolongkeun jelema anu boga akal sampurna bari bijaksana. Dulur para jamaah hadirin sadayana cekap sakieu pangaosanana kurang leuwihna minta dihampurakeun. Wallahu a'lam bishawab.